Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa adahum bidukhulil jannati khalidina fiha wal huri wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan afuju biha fi daril aman. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul wasilatul uzma fi nailil gufran. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sabiqina bil iman wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bayunan hadratul mukarramin, para ulama, para ajengan, para kiai, para ustad, ustadah, ku pribados dihormat, sandriin sandriyah khususna anu aya di pasantren Al-Mughni ieu, khususna deui anu aya di daerah Kacamatan Borobudur Limbangan Garut, umumna nu aya di Jawa Barat, nu aya di Indonesia, nu aya di mana wae, sami-sami dibanggakeun ku pribados calon ulama-ulama Allah. Mudah-mudahan saenggal-engalna dipaparinan putuh ilmuna ku Allah Rabbul Alamin, amin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat anu sami-sami hormateun pribados sadayana, disyukur urang panjatkeun ka Allah Rabbul Alamin. Shalawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi tertinggi, Rasul unggul revolusi dunia Islam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka ahli-ahlina, ka sahabat-sahabatna, ka tabi'in tabi'ina tuk dugikeun ka akhirna, dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan sepuh anom istri pameget, sandriin sandriyah nu aya di lebet masjid, nu aya di luar masjid, mudah-mudahan sadayana sing kalebetkeun, sing dilebetkeun direng-rengan umat junjunan alam nu kenging syafaat ti anjeunna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ieu kesempatan urang coba-coba urang ngaguar usina hiji kitab anu ngagaduhan jenengan warokot, anu ngagaduhan mana pirang-pirang lembaran. Hari kitab warokot parantos disusun, parantos diangit ku hiji ulama besar, guruna Imam Ghazali Hujjatul Islam. Hari Imam Ghazali nu ngarang pirang-pirang kitab, diantarana aya hiji kitab anu disebat kitab Ihya Ulumuddin. Tadi karang nate ku Imam Ghazali. Imam Ghazali ngagaduhan guru, diantawis guruna anu gaduh jenengan Imam Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini, anu kasohor kalawan jenengan Imam Juwaini Asy-Syafi'i anu bangsa madhab Syafi'i. Ka Imam Juwaini teh kasohor deui kalawan jenengan Imam Haromen. Imamna dua tanah anu haram, nyaeta Makkatul Mukarramah sareng Madinatul Munawwarah. Bab diantarana Imam Juwaini teh ngarupikeun muftina Haromen dina nu aya di kota Makkatul Mukarramah, nu aya
di kota Madinatul Munawwarah. Genu pangkat mujtahid madhab anu mampu ngadatangkeun kana kaulna Imam Syafi'i dina sagala masalah. Bab mujtahid rupa-rupa tadi antarana aya nu pir pangluhurna anu sok disebat mujtahid madhab. Ayeuna dilahirkeun di negara Iran di kota Naisaburi dina tahun 418 Hijriah. Ieu kitab Waraqat teh sakurang-kurangna geus ngagaduhan umur hampir 1000 tahun. Satos dikarang ku Imam Juwaini ku Imam Haromen. Jeung ieu kitab teh disyarahan ku Imamul A'dham, Imam anu agung ngarang Tafsir Jalalain anu ngagaduhan jenengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli anu ngarang Tafsir Jalalain. Samping anjeunna nyarahan kitab Waraqat ieu oge anjeunna ngarang Tafsir Jalalain oge diantawisna ngarang sarah kitab Jam'ul Jawami biangna anu aya dina ilmu usul fikih. Di Imam Jalaluddin Al-Mahalli kauninga kusadayana dilahirkeun di kampung Mahalli kota Kairo anu aya di negara Mesir dina tahun 768 Hijriah. Di kitab Waraqat dikarangna ku Imam Juwaini jenengan aslina Imam Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Asy-Syafi'i anu kasohor kalawan jenengan Imam Haromen. Di sarahanana ku Imam Jalaluddin Al-Mahalli anu parantos ngarang kitab Tafsir Jalalain diantawisna oge ngarang syarah kitab nu jadi puncak dina ilmu usul fikih nyaeta nyarahan kitab Jam'ul Jawami. Dilahirkeun dina kampung Mahalli anu aya di kota Kairo anu aya di negara Mesir dina tahun 768 Hijriah. Jeung disarahan deui ku ulama hebat, ulama mendunia ngagaduhan jenengan Muhammad Dimyati, jenengan aslina Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati Asy-Syafi'i anu jadi muftina kota suci nu disucikeun ku nu maha suci kota Makkatul Mukarramah. Jadi dina kitab ipis ieu aya hiji matan anu disebat Waraqat, aya dua syarah di sisina nu dikurungan eta disebat matan Waraqat, sisina nu teu dikurungan disebat syarah Waraqat anu dikarang ku Imam Jalaluddin Al-Mahalli anu sakaligus pengarang kitab Tafsir Jalalain, pengarang kitab syarah Jam'ul Jawami. Lajeng di tengahna syarah deui anu dikarang ku ulama besar mufti kota Makkatul Mukarramah, kota nu suci disucikeun ku nu maha suci, kota kalahiranana junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngagaduhan jenengan Muhammad Ad-Dimyati, jenengan lengkapna Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati Asy-Syafi'i, mufti Makkatul Mukarramah. Insyaallah ngalangkungan widi Allah, insyaallah ngalangkungan ridho Allah. Urang diajar maca
matan warokot urang diajar maca syarah warokot yang dibaca ku urang matan warokotna nu dikarang ku Imam Haromin Imam Juwaini lajeng syarah warokotna anu dikarang ku Imam Jalaluddin Al-Mahalli lajeng rurat reret sakudak sakedi katengahna nu dikarang ku Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dim Yati Mufti kota suci nu disucikeun ku nu suci Makkatul Mukarramah. Sadacan urang diajar ngalogat, diajar maca matan warokot, lajeng diajar ngalogat syarah warokot ngadua ka nu suci. Mudah-mudahan pengarang ieu kitab, mudah-mudahan pengsyarah ieu kitab alit tapi luar biasa, satu matan dua syarah. Masyaallah tabarakallah, umur nangis hampir 1000 tahun nggak muat ilmu usul fikih. Lamun dina ilmu nahu mah kitab jurumiyahna ya teh, kitab jurumiyahna lamun dina panahu mah. Tapi insyaallah gerasa atosna urang diajar maca masyaallah tabarakallah luar biasa isina. Insyaallah ngalangkungan urang paham kana isina ieu kitab, urang insyaallah bakal paham kana hukum-hukum nu aya dina agama nu mulia luhur bari agung. Bukdosna taya kajaba iwati agama Islam, ngarti kana wajib, ngarti kana haram, ngarti kana sunat, ngarti kana makruh, ngarti kana wenang, ngarti kana syah, ngarti kana tisah. Insyaallah engke babaranana insyaallah bakal diawas ku urang. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhna wa masyayikhna khususan Mama Haji Muhammad Encep Makmun. Syaulillahi lahumul Fatihah. Ila muallifi hadal kitab hadrati Syekh ila hadrati Syekh ila hadrati Syekh Muhammad At-Tibiyah Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa furu'ihim wa masyayihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wa ahli silsilatihim al-akhidina minhum syulillahi lahumul Fatihah.
Iya. Sok tinggal kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngamimitian kaula ngaji kana kitab Waraqat kalawan nyuhunkeun pitulung ka Zat anu gaduh jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageung di dunia sinareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit di akhirat unggul. Amma ba'du, anapun dina sabada masa bismillah alhamdulillah salawat sinareng salam hadihi mangka ari ieu eta waraqatun pirang-pirang lembaran qalilatun anu saeutik ngapik logatna astamilu anu ngurung ieu waraqat ala ma'rifati fusulin kana nganyahokeun pirang-pirang pasal min usulil fikhi tina pirang-pirang masalah usul fikih. Yantabi'u anu ngalap manfaat biha kalawan ieu waraqat sapa al mubtadi'u jalma anu mimiti diajar ngaji wa ghairuhu jeung salianti mubtadi. Padalika jeung hari itu, padalika jeung hari itu, ai labdu usulil fikhi tegasna lapad usul fikih di marjena dalikana usul fikih eta mu'allafun anu disusunkeun min juz'aini tina dua juz mufradaini anu mufrad duanana min afradil muqabili tina pirang-pirang afrad anu jadi lalawanan min afradil muqabili tina pirang-pirang afrod anu jadi lalawanan litarkibi kana tarkib wal mu'allafu jeung ari anu disusunkeun eta yu'rafu bisa dikanyahokeun ieu mu'allaf bima'rifati ma kalawan nganyahokeunana perkara ulifa anu disusun ieu mu'allaf minhu tina ieu ma wal aslu mangkari asal eta alladhi anu wa ari itu asal eta mufradul juz'il awali mufradna juz anu awal
mah nyaeta perkara yumna anu diadegkeun alaihi kana ieu ma naon goiruhu liana ieu ma aslil jid ka aslil jidari saperti asalna tembok ai asasihi tegesna pondasina ieu jidar wa asli sajaroti jeung asalna tangkal ai torpiha tegesna tungtungna ieu sajaroh asabiti anu tetep bil ardi di jero bumi wal par'u jeung ari par'u cabang eta ladi anu waritul ladi eta muqabilul asli anu ngalawanan kana asal ma nyaeta perkara yubna anu adegkeun ieu ma ala ghairihi di atas lian ieu ma Buru'in syajaroti saperti pirang-pirang dahan hiji tangkal li asliha pikeun asalna itu sajarah sadasan urang nerangkeun isina eta kitab ya bahasa para alim ulama yang bagi likulli syari'in fi fannin ayya'rifa haddahu wa mawdu'ahu wa samrotahu ila akhiril mabadil asyratil manzumati fi qauli ba'dihi peryoga pikeun saban-saban jalma anu tumandang dina hiji pa nganyaokeun heula kana naon-naon anu aya dina etapan nganyaokeun heula hadna etapan nganyaokeun heula buahna ngaji etapan nganyaokeun heula pengarangna etapan dugikeun ka akhir mabade anu sok dinadongkeun ku para alim ulama. Sok coba baca nadomna sing sareng. Nukaiji urang kedah kuninga kana hadna kana patokanana ilmu nurek diaji ku urang. Ilmu nurek diaji ku urang disebut ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih hiji ilmu
anu kalawan eta ilmu urang bisa nganyahokeun kana pirang-pirang tingkah dalil, bisa nganyahokeun kana pirang-pirang hukum anu bangsa syara. Ya dalil tafsili, aya dalil ijmali. Ngan kata lain di mana urang hayang nyaho karena dalil anu aya dina hukum syara, di mana urang hoyong uninga karena hukum-hukum anu aya dina hukum syara, mangka urang kedah nganyahokeun hiji ilmu anu mana eta ilmu disebut ilmu usul fikih. Catat hiji eta. Kedua di mana tos uninga kana hadna kana patokanana ilmu nu diaji ku urang, nu kadua mah urang kedah uninga kana kedudukanana ilmu nu diaji ku urang, sok disebut maudhu'uhu. Naon kedudukanana ieu ilmu usul fikih teh nyaeta pirang-pirang dalil anu aya dina Al-Quran, kitab suci nu dijaga kasucianana ku nu maha suci, buktosna kaya kajaba iwati kitab suci Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidu. Santri nu aya di Limangan, santri nu aya di Jawa Barat, santriah nu aya di Indonesia, nu aya di mana wae, suur pasantren nu aya di bumi Allah, universitas anu mengkaji tentang Islam suur kabina-bina, diantarana universitas anu tertua anu aya di Mesir nyaeta Universitas Al-Azhar. Insyaallah tong keung, tong hareudang, tong bayeng yang Quran bisi dipalsu ku batur moal cek Allah. Kami anu nurunkeunana, kami nu bakal ngajagana. Tong leungit Al-Quran 30 juz 114 surat 6.660 ayat pahili weta jeung ba moal. Naon sabab dijaga ku Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidu. Tongge dijaga ku Allah. Di kedudukanana ilmu usul fikih teh pirang-pirang dalil sam'iyah. Desna dalil nu aya dina kitab suci Al-Qur'anul Karim, dalil nu aya dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimana urang tos uninga kana mauduna ilmu usul fikih, nu katilu urang kedah uninga kana pentinganana ya ilmu. Nah buahna ngaji ya ilmu naon? Ilmu usul fikih. Untung Nabi ngaji ilmu usul fikih cek budak santri, jawabanana babari kabina-bina. Kauntunganana teh dunya akhirat. Sabab ngalangkungan urang ngaji kana ilmu usul fikih, urang bakal bisa nyaho kana hukum-hukum Allah. Di mana geus nyaho kana pirang-pirang hukum Allah bari dipigawe anu kudu dipigawe, disingkahan anu kudu disingkahan, insyaallah bakal ngahasilkeun kan kabagjaan anu double. Hiji kabagjaan di alam dunia anu sakolebat, nu kadua kabagjaan jaga di alam akhirat. Jadi untungna ngaji ilmu usul fikih bakal nyaho kana pirang-pirang hukum Allah, oge urang bakal nginginkeun kabagjaan anu saimbang malah double. Hiji kabagjaan di alam dunia, nu kadua kabagjaan nu abadi nu hakiki jaga di alam akhirat, nu moal katungtungan ku eueuh. Ramdan asal eueuh ditungtungan ku eueuh, aya nage model eueuh.
Jadi wujuduhu ka'adamihi, ayana urang mah percis model eueuh. Lamun dibandingkeun jeung wujudna Allah Rabbul Alamin. Matak dina kitab di Jandarori urang ngaji sifat wujud. Wujud teh aya 3, aya wujud aridi, aya wujud idopi, aya wujud dati, wujud hakiki. Ta urang mah wujudna teh wujud aridi, ongkoh wujud idopi ongkoh. Karena urang mah kapiheulaan ku eueuh 3 tah. Nu kaopat di mana urang tos uninga karena kauntungan ngaji ilmu. Nu kaopat tina naon ieu ilmu dicokotna, nu sok disebut istimdad. Nyokotanana ieu ilmu usul fikih teh kaya kajaba liwati tina kitab suci Al-Qur'anul Karim, tina hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dicokot itu dieu ilmu usul fikih mah khusus dicanakna teh tina kitab suci Al-Qur'an, tina hadis-hadisna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Opatah nu kalima masalah naon wae, masailu wal ba'du bil ba'di tapa wa man daro jami'a hajasaropa. Itu pancen urang naon wae masalahna ilmu usul fikih surga binabina. Di antarana aya hiji bahasa al amru yaqtadil wujub wan nahyu yaqtadit tahrim. Wajib bijil tina amar, haram bijil tina nahyi. Naon ari amar, naon nahyi, engke bakal diaji ku urang. Loba jeung teu akur bedanya ilmu nahwu jeung ilmu usul fikih beda. Matak nisbatna ilmu nahwu lamun dinisbatkeun kana ilmu fikih asal fikih furu, tapi lamun dinisbatkeun kana ilmu-ilmu nu sejena mubayyanah tabayun. Ilmu usul fikih lain ilmu nahwu lain ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih lain ilmu usuluddin lain ilmu usul fikih. Tabayun disebutna, kegenepnya disebut. Naon dicanakna ilmu usul fikih tina Al-Qur'an, tina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon masalahna seueur kabina-bina ke bakal kapendak ku urang. Masalah-masalahna usul fikih keuna moal dicaritakeun ayeuna bisi puyeng engke we dina usumna singkarto we ngajina. Malahanan ngajerit kana Maha Suci, mudah-mudahan we para pamuda ngadarangu karena ieu cariosannya sugan we barudak pemuda barudak pemudi darek di ngaji. Naon sababkeun alhamdulillah ayeuna urang seueur keneh para kiai, para ulama, para ajengan. Kabayang urang di mana kiai geus leungit, di mana ulama ajengan geus piak cing kira-kira rek kumaha urang. Allah ngahargaan nangtung keneh ya alam dunia ngahargaan ka si eta. Allah ngahargaan ka jalma nu masih keneh lungas leungis dina jam 3 teuting mesti jurkeun cimata ngaborolokeun doa tina lisana nu dibarengan ku hate nu ikhlas. Kiai santri para alim ulama aki-aki urang gunung anu geus tokoh jam 3 peuting kaluar ti ibahna init ka tajuk beres tahajud gerdeg ngadua kanu Maha Suci cudut-cudut cimatana bijil. Kira-kira lamun aki-aki nu kitu geus piak rek made kumaha nya seueur ari luma aki-aki goreng patut mah nya jeung aki-aki bangor. Komo ayeuna abad sains jeung teknologi canggih pan katingali ku urang dina Facebook kadeuleu, dina TikTok katempo. Malahan anu rame teh ayeuna mah masyaallah tabarakallah nu teu ecreug. Awewe bujur gede tuluy gual geol dina TikTok 35.000 nu like na teh. Kiai mah ngeblak-blak 20 jam teu pari hayang ngabeunana. Ngajerit sim kuring kanu Maha Suci, mudah-mudahan we atuh kadenge ku para pamuda, kadengieun ku para pemudi tuluy dibarengan ku dongkapna taufik san hidayah ti Allah Rabbul Alamin hayang cicing di pasantren. Pemuda jeung pemudi
dalin teu hayang abdi mah cicing di pasantren da bingung keur sakola entongkeun daina pasantren ge baru gaeun sakola rek SD aya rek SMP nyampah rek SMK aya naon sababkeun naon makekeunna nu tadi rek kumaha lamun teu CF kiai rek kumaha lamun teu beak ulama hampura jagat anu sakieu sesegna ukuran paningali urang bakal dirugrugeun langsung ku Allah Rabbul Alamin geuning ku Allah can dirugrugeun ngahargaan kana dieu atuh kumaha yang tuluy nangtung ieu jagat sing loba we kiai sing loba jangan sing loba pasuk-pasukna ieu alam dunia tadi antara pasukna ieu alam dunia teh taya kajaba iwati ulama-ulamana Allah Rabbul Alamin anu teu ngajual beulikeun elmuna kana duit anu teu sapira pan ayeuna mah teu saeutik ajengan dunia Allah tabarakallah eta kabiji genep tina naon dicokotna tina Quran tina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon masalahna loba kabina-bina diantarana wajib bijieuna tina amar tuluy haram bijieuna tina nahyi bahasa nu tadi al amru yaqtadil wujub wan nahyu yaqtadit tahrim hiji 5 genep kumaha nisbatna ilmu usul fikih jeung ilmu anu sajena lamun dinisbatkeun kana ilmu fikih disebut asal lagi ilmu tadi disebutnya ilmu usul fikih malah engke anu pangheula-heulana bakal dibahas ku urang kecap usul kecap fikih bakal kabahas ku urang ke malah logatna mah pan parantos tadi lamun dinisbatkeun kana ilmu anu sajena mah disebutna teh mubayanah atawa tabayyun ilmu usul fikih lain ilmu anu sajena ilmu anu sajena lain ilmu fikih ngan ilmu fikih nguatan kana ilmu anu sajena ilmu nu sajena nguatan kana ilmu usul fikih lamun ngaji usul fikih bari teu ngarti kana jurumiah rek kumaha bisa ngajina entong boro-boro ngaji nah macana geus teu baleng mudo pilih jelepung dibaca ropa mafulbi jelepung dibaca ropa ngejedig eta jar majrur harap jar ngejedig dibaca patah dah malah dibaca domah kumaha maneh gawe dan nu dibacana kitab harakatan gitu. Naon ngaranna nu ka 8 nu ka 8 wasmuhu wal ismu istimdadu hukmus syari'u cek tadi naon anu ngaranna anu rek diaji ayeuna teh jawab Udin Irfan ilmu usul fikih naon ari ilmu usul fikih nu tadi jawabanana nu aya dina patokanana ilmu usul fikih lamun tos uninga kana ngaranna ieu ilmu jalma bakal tumenya deui mangga abdi ngaji ilmu usul fikih ngan nu jadi masalah nu jadi persoalan naon hukumna abdi ngaji ilmu usul fikih mangka jawabanana percis jeung ngaji jurumiah jeung ngaji kailani nya al wujubul kifaiyu ala kulli ahli nahiyat wajib kifayah ari wajib kifayah teh kawajiban lamun geus dipagawe ku salah sahijina gugur tah kawajiban teh hiji kampung lamun eueuh nu bisaeun teu aya nu ngartos kana ilmu usul fikih doraka tah sakampung hiji we pelentung aya ustad ngartieun kana warokot gugur tah teu dosa sabab kagugurkeun ku si ustad manawi rek diaku rek henteu rek sadar rek teu sadar urang kahutangan budi ku para alim ulama kahutangan budi ku para kiai kahutangan jasa ku para ustad jeung ustadah salapan tah nu ka 10 8 10 8
Nu ka 10 saha penciptaana ya ilmu usul fikih mending anu tadi upama dina kitab Waraqat mah kitab Waraqatna dikarang ku saha Imam karek tadi gegenya geus poho karek tadi eta teh ngaji teh Waraqatna mah dikarang ku Imam Haromen ku Imam Juwaini teh disarah nama nu di sisi teu di kurungan dikarangna teh ku Imam Jalaluddin Al-Mahalli anu ngarang tafsir Jalalain teh anu di tengah nama sarah Waraqat dikarang ku Imam Muhammad Adim Yati Mufti kota suci nu disucikeun ku rumah suci kota Makkatul Mukarramah eta penciptaana ieu kitab pengarangna ieu kitab saha di pencipta pokona ilmu usul fikih pangpayun-payuna nu ngarang ilmu usul fikih taya kajaba Imamul A'dham imam nu jadi sandaran nu jadi puncak nu jadi imam dina madhab urang sadayana buktesna taya kajaba Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beres ta ngabahas mabade nu 10 teu kuduna mah tiap ngaji teh urang teh ngabahas mabade ngaji tafsir sawi ngabahas berarti ilmu tafsir ngaji I'anatut Thalibin ngabahas berarti ilmu fikih ngabahas syarah Bajuri ngabahas syarah Fathul Muin berarti ngabahas heula mabade nu 10 anu patula fatali jeung ilmu fikih ngaji sarah Kaprawi sarah Jurumiyah teh nya nu panggeulana urang ngaji kudu ngabahas heula mabade nu 10 nu patula patali jeung ilmu nahu garap deui naon nu diaji ku teh antarana sarah Kaprawi tuluy ngabahas deui kitab Alfiyah malah rada ginding nu dibacana kitab Alfiyah Ibnu Malik sekaligus rek dibaca sarahna Alfiyah Ibnu Malik nyaeta syarah Ibnu Aqil tak saya nama jeung utama nanya ieu mangararat we da kedahna mah kitu hampir tiap ngaji dalam urang teh dirurusuh-rusuh reka mana jeung kusaha ngan hayang buru-buru ger we nafsu we teh dituna mah sumberna mah mugi-mugi kenging pangampuran Allah Rabbul Alamin. Nah wajib ngabahas mabade nu 10 teu wajib mah ngan utama kabina-bina cek para alim ulama nepikeun ka dihukuman di mana urang hanca hiji kitab nu patula patali jeung satupan direng-rengan pan ilmu bari teu ngabahas heula mabade nu 10 ku jurusan eta ilmu hampura lamun kurang barokah ari barokah anu dibabari ku sararea naon sabab ziyadatul khair tambah-tambahna kahadean dahar jadi genah salat genah puasa genah zikir ka Allah tabarokah ngaji beuki soleh beuki bager beuki getol barokah dibabari ku sararea wayahna lamun kurang barokah beres mabade anu 10 anu patula patali jeung jurusan ilmu usul fikih lajeng aya bahasa para alim ulama mineng dibaca wa yang bagi likulli syari'in bahsul basmalati bitarpin yunasibuha parantos ngabahas mabade nu 10 mah tamat langsung ngagajleng wae kana kitabna entong sayana naon sababna saur para alim ulama yang bagi likulli syari'in fi pandin bahsul basmalati bitarpin yunasibuha prayoga kabina-bina pikeun sakur jalma anu tumandang dina hiji pan ngabahas heula bismillahirrahmanirrahim ku jurusan eta pan ari di dieu pan ilmu usul fikih ari usul fikih lain ilmu nahwu ari usul fikih lain ilmu saraf ngan ilmu nahwu nguatan kana ilmu usul fikih nguatan kana ilmu nahwu ilmu usul fikih lain ilmu saraf lain ilmu usul
fikih ngan ilmu usul fikih nguatan kana ilmu sorof nguatan kana ilmu usul fikih silih tulungan bari lain hiji ilmu mah pan urang ngaji ti baheula nepikeun ka ayeuna pan nahu pan sorof pan hese timuna ger ayeuna rek ngaji usul fikihkeun mudah-mudahan sok ngajerit we kanu maha suci santri di dia khususna beres salat tadi antarananya aya doa beres baten tong lekum katuhu lekum kenca gajleng usum salat lekum katuhu lekum kenca sok diajar dikir ka Allah minimal istighfar 3 kali maca ayat-ayat Al-Quran anu tertentu maca tasbih 33 maca tahmid 33 maca takbir 33 akhiri ku maca tahlil 70 kop 100 teu nanaon hoyong 100 genep sae jeung utama beres tahlil tuturkeun ku doa usum ngadoa ulah culangu loba jelema anu salah sangka kana doa nate abi mah ti baheula ngadoa teh tapi nepikeun ka ayeuna teu diijabah lain teu diijabah nini nu teu nyaho kana ijabahna anu maha suci ka diaji ku urang dina kitab hikam pan teu saeutik jelema nu nyalahkeun kana doa marukan doa teu diijabah padahal Allah geus janji uduni astajib lakum pek maneh ngadaroa ka kami nurek ngaijabahna pan Allah janji manya Allah ingkar janji geuning abi ti baheula jejeritan menta kanu masuk cican diijabah lain teu diijabah sarira anu teu uninga kana ijabahna anu maha suci sing emut aya nu menta eta dibere eta aya nu menta eta lain dibere eta aya nu menta ayeuna dibere ayeuna aya nu menta ayeuna dibere engke aya nu menta engke dibere ayeuna aya nu dipake ngahapus dosa aya anu dibikeun di alam dunia aya anu dipasrahkeun jaga di alam akhirat cek Allah kumaha aing we dan nu aing masalah kana doa mata ilmu palbadinya penting natenya dari teu nyaho mampan urang teh asa teu dosa padahal badagna teh luar biasa mere barudak zaman ayeuna pan sok wiridan teh panu diparangong we jeung nu dileuweung pama baheula mah nepikeun ka ngajaga pisan dina kitab Sapinah nepikeun ka dijejer-jejer ku Bapak Arif murtad teh waspada aya 3 gunung nu kahiji murtad ucapan nu kadua aya murtad pagawean nu katilu aya murtad pateh dan kade santri omat ulah narurutan malah urang ngajerit kanu masuci nu tadi mudah-mudahan Gusti mun bisa masararea geus jadi santri kadangu ucap bilana teh sugan we hayang ngaji sugan we hayang thalabul ilmi sugan we boga ilmu sugan we bisa amalna sugan we bisa ahwalna sugan Gusti dugi kana pangkonan rahmat Gusti jeung karidhoan Gusti palbadinya ngajerit urang cek budak santri jeung santriyah nari ilmu usul fikih ngabahas kana bismillah lain ngabahas bang-bangana diantarana saur ilmu usul fikih dibahas sadayananya harap jar teh lain dibahas wae ku ilmu nahu ngunggul dibahas dina ilmu fikih ge ada ilmu usul fikih ngabahas karena bismillahirrahmanirrahim dibahas asa babaraha hiji perkara dibahas tadi ilmu usul fikih teh hiji ilmu paragi nganyahokeun cara istimbat pirang-pirang hukum syara anu bijil tina kitab suci Al-Qur'anul Karim dijamin kasucianana kuno maha suci anu lungsur tina hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah kaditu nama urang bakal nyaho aya anu bijil tina kias aya anu bijil tina
ijma. Ari kias jeung ijma hakikatna mah nu tadi we. Mata cek ate nu tadi Al-Qur'an jeung hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon sababan aya kias jeung ijma? Kias jeung ijma ge hakikatna mah henteu nyingkah tina kitab nu pokok, kitab suci nu dijamin kasucianana ku nu maha suci nyaeta kitab suci Al-Qur'anul Karim jeung hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rupa-rupa diaji deui ke kurang ilmuna, aya nu disebut ilmu mustalah hadis. Aya hadis diroyah, aya hadis riwayah ke insyaallah bakal kabahas ku urang. Urang kudu nganyahokeun lapad am, kudu nganyahokeun lapad khos, kudu nganyahokeun kecap mutlak, kudu nganyahokeun kecap muqayyad, kudu nganyahokeun kecap mujmal, kudu nganyahokeun kecap mubayyan, kudu nganyahokeun kana kecap hakikat, kudu nganyahokeun kana kecap majaz, dan kudu nganyahokeun kana kecap dohir, kudu nganyahokeun kana kecap muawal. Lumayan tepati beda jeung nahu, tepati beda jeung sorof dina pada bangga nama ngan moal bangga adi dipaparin kagampilan mah kudu mah suci, ngan kagampilan moal bijil lamun urangna leha-leha manjadda wajada singan merikna. Ariba anu aya dina lapan bismillah ana eta disebut lapad dohir. Eta dina nalika dihartian ku makna hakikat. Makna muncul tukang jurumiah lil ilsok majaji ala wajhit tabaruki. Jadi nahuna maka babawa we kitu. Pan ba tadi bagi dua. Gabungan maedahkeun kana ilsok, aya ilsok hakiki, aya ilsok majaji. Lamun bana ku ilmu usul fikih disebutna teh lapad dohir. Dina nalika diharatian makna hakikat nyaeta bana lil ilsok majaji ala wajhit tabaruki. Sonib ngajadikeun ieu bismillah dina mimiti kitabna sejak tabaruk kalayan sadaya jenengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah sambing ba disebut lapad dohir eta ba oge bisa disebut lapad muawal. Nama kayak gitu aya jawabanana nyaeta dina nalika dimaknaan ku makna nulian hakikat. Di manaan ku makna hakikat manu tadi lil ilsok majaji ala wajhit tabaruki bakna di hukuman lafaz zahir. Oge ba teh disebut bisa disebut lapad muawal dina nalika dimanaan eta ba ku makna nulian hakikat saperti di hukuman ba lil isti'anah atawa ba musohabah dijadikeun majaj kalawan majaj isti'arah tabanya disarupakeun mutlakna irtibat ala wajhil isti'anah kana mutlak irtibat ala wajhil ilsok. Kun engke nakrirna mah dina Samarqandi bisi kasepan teuing waktos dibahas ayeuna mah ngan ieu mah urang bil barakah we ngagugu kana instruksi dawuhan para alim ulama priyoga pikeun saban jalma anu teu pandang ngabahas bismillahirrahmanirrahim ku jurusan etapan
Aripan nu diaji ku urang pan usul fikih maka ngabahasna teh kudu ku jurusan pan ilmu usul hiji tah catet bisi tinggalin tingali we engke dina rekamanana da direkam. Nu kadua idopatna lapad ismi kana Allah angernya kababawa nahu mah ismi kana Allah disebut idopat upama cek nahu idopat dibagi tilu aya idopat idopi aya idopat isnadi aya idopat maji. Idopatna lapad ismi kana lapad Allah eta bisa maedahkeun kana istighraq pemeakeun sabab ari idopatna ismi kana Allah eta bisa maedahkeun kana sakumaha maedahkeunana lapad al nyata ngahasilkeun tabarruk kalawan sadaya jenengan Allah subhanahu wa ta'ala anu jumlah sadayana aya sabaraha hiji asmaul husna 80 tokoh bismillah wallahna anu diucapkeun mah ku urang hiji Allah ngawengku kana 80 salapan asma Allah anu al husna. Dua katilu lapad Allah eta ngarupakeun ismun jenengan ala dzatil wajibil wujudi kadzat nu wajib wujudna matak menyinggung urang ilmu tauhid ilmu usul ludin ilmu sifat 20 wujudna Allah mah wujud dati atanapi wujud hakiki ayana teh teu kapiheulaan ku eueuh teu ditungtungan ku eueuh teu butuh kanu sejen beda jeung wujudna urang. Ari wujudna urang mah wujud ari dipe ayana teh kapiheulaan ku eueuh rek disebut wujud idopi kok teu naon aya bongan disaranekeun kana perkara nu sejen aya anak kusabab aya bapak lamun eueuh bapak moal aya anak ayana kecap incu ku ayana aki ayana aki kusabab aya incu wujud idopi ta wujud aridi wujud idopi hakikat nama ada makdum eueuh lamun dibandingkeun jeung wujudna Allah subhanahu wa ta'ala ukur hiji we nu maha wujudna mah Allah Rabbul Alamin sinepi kana jajantung ngaji tauhid teh entong nu panjang-panjang urang mah tong wara nu lega eta we ilmu sifat 20 tauhid uluhiyat tauhid nabawiyat anu aya dina kitab Tijan insyaallah geus diaji urang aji deui insyaallah sing paranjang we umurna sararea sing baretah di kobongna. Nu katilu lafad Allah ngarupakeun ismun ngarupakeun jenengan pikeun jenengan zat anu wajib wujudna Allah subhanahu wa ta'ala. Di Allah mah khusus jadi jenengan kazat anu wajib wujudna sehingga eta lafad Allah kubawaning agungna sanajan jelema sakuma gedena sakuma gumedena sakumaha legegna sakuma bangkawarahna teu aya hiji oge jelema anu kumawani ngabogan jenengan seperti jenengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aya jenengan jelema moal aya naudzubillahi min aya lamun dina esul fikih mah disebutna teh nyaeta lapad nas nyaeta lapad anu teu pantes pikeun perkara nu sejen engke kapanggihna mah di luhur ieu mah sakasampurna we kusabab lapad Allah teh lapad nu khusus pikeun jenengan Allah Rabbul Alamin
lian Allah teu aya anu ngagaduhan jenengan Allah, maka cek usul fikih nu bieu disebut lapad nas, nyaeta lapad anu teu pantes pikeun perkara nu sejen. Sabiji, tilu, opat, lapad ar-Rahman ar-Rahim eta dua sifat musabahat menang nyokot tina lapad rahmat. Ari harti hakikat rahmat nyaeta ngretegna hate nu ngajurung kana hayang barang bere. Rahman mah kitu, riqatun fil qalbi. Mencari cinggula santria pada tuman buru-buru balik ini leka sekeng kan heula setengah jam deui mah santri asal nama na rahmat riqatun fil qalbi, kreteg dina hate nu ngajurung kana hayang barang bere. Model urang ningali jelema pikarunyangeun kreteg dan hate teh jojo hayang barang bere, rahmat tah asal nama na rahmat kitu. Lamun rahmat hakikat makna rahmat pasrahkeun ka raja bumi raja langit Allah subhanahu wa ta'ala teu nyambung. Manya Allah ngabogaan kreteg atalna teu watir jadi watir. Kusabab sakitu eta makna hakikat mustahil ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab karetegna hate nu ngajurung kana hayang barang bere eta mah sifatan urang. Ari urang teh makhluk, ari makhluk teh maha anyar, anu anyar. Mustahil Allah sarua jeung nu anyar, dabongan Allah teh mukhalafatul lil hawa bisi. Allah nyulayaan kanu anyar, teu aya titik persamaan antawis makhluk sareng Allah dina sagala bidang jeung segi. Leres aya nu akur soteh panyebutna wungkul, da hakikat nama beda kabina-bina. Model makhluk ngadenge, Allah maha ngadangu, makhluk ningali, Allah maha ningal. Leres ngadangu na Allah jeung ngadenge na makhluk beda kabina-bina. Tasbih tasmiyah akur soteh panyebutna wungkul. Mana hakikat rahmat mustahil ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kulantaran mustahil ieu makna hakikat, maka bukti dina Rahman jeung Rahim eta dipake dina makna majaz. Jadi Rahman jeung Rahim entong dimaknaan ku makna hakikat dan mustahil ka Allah, tapi dimaknaan teh ku makna majaz. Majazna disebut majaz mursal mim babi itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Dibasakeun Ar-Rahim, Ar-Rahman jeung Ar-Rahim anu dihartian lain ku makna hakikat dabungan mustahil, tapi dimanaan ku makna majaz. Majazna majaz mursal mim babi itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Naon atuh maknana tina lafaz Ar-Rahman jeung Ar-Rahim? Alisa lain ngaretegna hate anu ngajurungkan hayang bere barang bere, lain kitu. Di anu dimaksud mah nyaeta isan, nyaeta musababna, ucapanana sabab, padahal maksud nama musabab. Allah teh anu tukang nyieun kahadean. Jadi lain ngertekna hate anu ngajurung kana hayang barang bere, justru Allah mah anu ihsana, anu tafatulna. Jadi mimbabi itlaqis sabab wa iradatil musabab, matak dihartosana teh Allah nu maparinan nikmat ageung di dunia sinareng di akhirat. Ar-Rahim Allah nu maparinan nikmat alit di akhirat. Wungkul saur usul fikih lapad Ar-Rahman Ar-Rahim disebutna lapad muawwal bil dhahir.
sekali deui saur usul fikih lapad ar-rahman sang ar-rahim disebutna teh lafad muawwal bil dhahir ceuk ahli bayan anu tadi disebutna teh majaz mursal mim babi itlaqi sabab wa iradatil musabab. Ajeng bismillahirrahmanirrahim ku sabab urang ngaji ilmu usul fikih osok kaeunteupan ku hukum 5 runggu nu kahiji kaeunteupan ku hukum wajib, nu kadua kaeunteupan ku hukum sunat, nu katilu kaeunteupan ku hukum haram, nu kaopat kaeunteupan ku hukum makruh, nu kalima kaeunteupan ku hukum wenang. Palebah mana maca bismillahirrahmanirrahim anu dihukuman wajib deg ikon salat duhur, salat asar, maghrib, isya, sinareng, subuh. Salat hukumna wajib dina salat aya rukun salat di antawisna rukun salat qiraatul Fatihah maca surat Al-Fatihah. Al-basmalatu ayatum minha ulama sepakat di jajaran madhab Syafi'i ngajelaskeun yen bismillahirrahmanirrahim ngarupakeun ayat-ayat anu aya dina surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin tanpa bismillah saur ulama madhab Syafi'i teu sah salatna. Naon sabab teu bismillah? Nama ke kitu rukun salat maca Fatihah. Coplok we salah sahijina tadi antarana teu maca bismillah teu sah Fatihahna. Di mana teu sah Fatihahna mangka teu sah salatna. Nauzubillahi min. Jadi maca bismillah bismillahirrahmanirrahim dina surat Al-Fatihah eta hukumna wajib. Nu kadua aya maca Fatihah anu dihukuman sunat. Rek ngaji urang sunat maca bismillahirrahmanirrahim, rek angkat-angkatan urang sunat bismillahirrahmanirrahim, rek init urang salat disunatkeun maca bismillahirrahmanirrahim, rek naon nu dipandang alus ku sara mangka sunat urang maca bismillahirrahmanirrahim. Rek maca kitab suci Al-Quran maca bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'tumul fatihata faqra'u bismillah innaha ummul Quran. Balik deui kanu tadi make kitu dina Fatihah maka kudu maca bismillah. Saur Kangjeng Nabi di mana maneh maca surat Al-Fatihah maka baca kumaha naon bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ummul Quran di antawis ayat nu aya dina surat Al-Fatihah nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Di nu kadua sunat di mana urang rek nyieun naon wae nu alus ceuk sara mangka kawitan wae urang ku bismillahirrahmanirrahim hukumna sunat. Malah di jejeran ulama ahli batin mah kitunya masyaallah tabarakallah hiji pagawean nu hade bisa babalesna lain hiji lain 10 bisa leuwih ti kitu. Naon sabab ilmu nyampak di dinya. Bismillahna dibaca niatna dijejer-jejer niat syukuran kana akal anu sehat niat ngarame-rame masjid niat ngamakmurkeun syiar hiji pagawean bisa ratusan pahala nanti Allah Rabbul Alamin. Nah make gitu ilmu nyampak didinya. Biji tilu nu kaopat makruh. Balebah mana maca bismillah nu makruh boga pamajikan mangharip engke nikah beres nikah bray calana pamajikan dibuka dibuka pamajikan hayang ningali teuing bobogaan pamajikan geus teh maca muka calanana arek ningali bobogaan lu jadi pamajikan halal menang ngan peda drug maca bismillah ayang ningali bobogaan pamajikan bismillahirrahmanirrahim ningali numeli
anu gitu dihukuman makruh tong rip nunggu bismillah buka mah buka malah saya nama ulah eta teh ulah silih taong saur Siti Aisyah bojona umul mukminin eta teh kaula teh pernah ninggal rarangan Kangjeng Nabi tara ager we kan ku bahasa we nu mulia jeung nu halus aya deui hukum maca bismillah teh nu haram palebah mana maca bismillah anu haram migawe pagawean nu haram dati cur hukumna haramna haram dati rek lacur der bismillahirrahmanirrahim maka bismillah nage macana di hukuman haram rek maling aya nama maling sendal geus jumah teh di sendal geus goreng patut pisan capit geus 2 tahun dipapake nepen ka teplek ningali we sendal anyar nu batur rek maling sendal batur dedeg-deg maca bismillah tah maca bismillah na teh naon di hukuman Trin sandriyah kaum muslimin wal muslimat anu mulia cekap uraian ta'lim dina terus nu ayeuna sakieu nu benerna ti Allah jeung ti Rasulna nu benerna ti para alim ulama ti para kiai ti para ajengan anu salahna mah tina kakalangsuan awe mungkin tina kacaletot mungkin mugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.